Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang dangu deui sareng simkuring dina acara ngadongeng Sunda dina jajar carios aki-aki nyanung bagian ka-18 manawi itu karangan simkuring manawi bahan katampi. Mitra kabaraya dulur sadayana saudara salam dunya tong hilap di like di komen di subscribe di channel Sunda Bandung Kidul sareng simkuring Kang Gugun di Banyara. Mangga urang teraskeun hancanu katuna dinten kamari supados teu nyangkolong teuing kana waktos. Mangga kasadayana maranco manco kamari teh dugikeun tos geus darpi gitunya kalau dituju arek ka imahna Aki Yaya nu geus bah murdasim teh geus rumah tangga di dinya jeung Neng Tika. Atuh tiluan tarurun tina mobil tingali tuh dung materialna meureunannya eta meureun materialna pok ami memunah muhun jiga nama mi biahkeun we hayu atuh kemana ka eta SRT opatan geuningan jeung si RT ngadonunutan hayu atuh teh. Oh mangga hayu mangga bring we atuh opatan nanjak ka ajug ka imah nuju ka imahna Aki Yaya. Tekung silila gok kue kaburuan terus uluk salam. Uluk salam teh sami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Geuning aya tamu aduh geuning ngabring kieu. Ti tamu teh ti marana ieu. Ya abdi ti Tongo. Oh kami emunah. Geuning mangga atuh lalingih milingi bade dilebat atau kalebat ieu. Atos we di dieu ye tepas geuning aya kursi aya kursi ditepas we lah. Mitra atuh jol Ma Eti geuning aya tamu mangga caralik mangga batu dilalebet mending ge. Tos we di dieu lah di dieu we dieu di luar. Atuh kirang sae neng agan mending ge dilalebet komo ieu abdi nepangkeun ieu RT ti Tongo ya abdi ge ieu lebe ieu ti Tongo ieu mohon simkuring ieu dudung ieu putrana nya dari kitu mah mending dilalebet we atuh supados ieu lah bilih aya nanaon. Atuh jadi kajararo mitra bus ya atuh sararea teh rasu tekung silila Ma Eti nitah ka Nyitika. Wah ayeuna mah Nyitika teh leuwih panampilanana leuwih ti modern gitu nya da geus sah jadi pamajikan Bah Murdasim jadi sagala dipake. Boh tina emas buk dibeureman gitu gaul motor ngejugrug enmek weutuh cai atuh nyai mangga ma ke atuh ka dapur heula sakedap abdi leos we aneh ieu teh ieu engal anu naon teh sanes kirang
hormat kajanten tamu ya aya pikir saeunaon ya meni asara reuwas. Oh aki aya Kieu ieu teh abdi teh Amih Maimunah ti Tongo. Laras ieu teh bumina Bah Aki Yaya ramana Neng Tika. Aku mohon pisan ieu laras na pan eta Neng Tikana. Oh pan ka eta ka dinya tah neme nikah. Mohon atunya nya teu sawieu nya nuhun atuh. Kasaha nikahna? Nya ka orang Tongo cenah nya ieu ka Juragan Murdasim. Oh, kitu mohon atuh. Ari Aba Juragan Murdasimna aya. Aya di neme teh zaman nuju ka zaman mete ke sekedap deui gereda dongkap. Mitra atuh tekung silila mawa cai nyetika teh song gitu nya dia song Mangasok carai cai we da teu aya leuteun di dieu mah. Keun bae. Neng, keun bae. Cukup sakitu oge, cekap lah tos wios. Mitra tekung silila kurudu Bah Murdasim di anu ti cai atuh gebeg ningali Amih Maimunah aya di dinya katut RT lebih jeung jangdut cep dudung. Aduh. Teu salah ya teh. Henteu Aba Abi. Teu salah. Kuring ka dieu ieu jeung cep dudung katut RT lebe. Aduh, naon mending ngampring gitu. Jeung naon eta sagala dibawa. Na kresek aya oge tah na dus urut TV. Kewe heula eta mah ulah ka dibahas jige we salin heula meh puguh ngobrolna. Pok Amih Maimunah. Aya naon euy gedara dari ieu teh. Nah teh Bah Murdasim wah geus deg-degan geus dagdeg dug gitu nya jantungna teh sieuh. Ieu teh meureunnan ieu nu didog-dog nu kolot. Tapi alus. Amih Maimunah mah teu make emosi ngan make teori jeung strategi. Tekung silila kuruduk we atuh Bah Murdasim tegek diuk na kursi. Tekung silila deui nyamperkeun Neng Tika teh ngadeukeutan Bah Murdasim. Meni cocoknya ieu panganten anyar meureunannya. Rada bareureum mitra Bah Murdasim dikitukeun ada kekelemesan tapi nu nemalan mah Neng Tika. Sumuhun Ibu. Abdi ieu caroge. Syukur atuh ari geus karawin mah. Tah ieu teh kuring ka dieu teh sok aya tah ya Bah ya Aki Yaya teh ieu teh ramana teh. Neng agan tah ieu teh abdi teh istrina Bah Murdasim anu ti Tongo. Bilih hoyong hoyong uninga mah. Kumaha? Ieu teh istrina Den Murdasim. Sumuhun Aki. Ieu teh abdi teh anu sepuh kitu paribasana mah ieu nu anomna Neng Tika anu geulis nu bahenol nerkom pasti si Abah kabong broy. Oh yes, tukang teh saha we aya kumaha atuna aduh jadi cepara luguh kieu Abah oge. Mitra atuh Neng Tika
rai naon beungeutna beureum jaba ngadeg-deg tur kumaha asasieun we kitu nya jadi pelakor gitu nya. Neng, teu kudu sieun, teu kudu nanaon da moal dijenggut moal disiksa ku amih oge. Malahan mah amih mah atoh kok ridho lillahi ta'ala. Malahan mapan ieu ki jeung pangurus ka dieu teh jeung RT jeung lebe katut jeung budak nu panggedena ti si Abah tah ieu Cep Dudung. Pantes namana Neng Tika mah kawinna ge jeung Cep Dudung da saentragan lain jeung aki-aki 7 mulut. Dah mitra geus rada ieu. Ngomong Tika mana wae. Bah Murdasim. Geus teu kudu ngomong-ngomong ieu lah. Ayeuna mah kieu we tah ieu lebe kahaja dibawa ka dieu ieu RT saksi. Puguh ning anak kuring mah Dudung. Nu saksi nyata hirup antara Abah jeung kuring tah ieu buktina budak. Keun weh Neng Cici mah teu kudu waka dibawa urusan nu kararieu. Atuh maksud di kumaha ya teh bet kararieu ngabring kieu. Teuk Bah Murdasim. Kitu ka dieu teh kuring teh ieu teh mawa surat talak. Kok tuh geus diteken ku kuring gede kieu tekenanana ge tah Abah sok ayeuna neken. Mana palebe gara keluarkeun. Atuh keluarkeun dina buku teh dina map teh. Kudu neken. Jadi si Amih mah hayang ditalak we. Geus da di dinya ge di talak 3 we sakalian. Sok teken geus diteken mah mejongjon Neng Tika mangga sok urus si Abah sing ieu we cing rungkut raut rumah tangga jeung si Abah. Punten teuing atuh abdi teu naon teh. Abdi kumaha atuh kedahna? Teu kudu kumaha, nyai mah urus we. Si aki-aki tah kok mere. Da geus ayeuna mah baheula ada kejadian kaburu kapanggih ayeuna mah geus prung geus kawin rumah tangga. Malahan mah geuningan tah material geus aya nanaon. Kok teu jadi masalah ari keur amu mah. Dabah kabehanana oge nu ditonggoh mah boh tanah boh nu di mana nu di mendi oge boh material boh mobil boh naon oge da ngaran amu kabeh oge eueuh ngaran si Abah. Tah malahan mah eta nu mobil bodas dibawa ka dieu teh ngaran amu. Wayahna we teh mah dibawa. Da sidik butuh jang di ditu. Maka jeung kudu dibawa. Ari kuring kudu naon? Pan atos gaduh anu bahenol nerkom ayeuna mah anu geulis. Anu amu cuy pikabitaeun tah eta geuningan boga parawan. Geus boga nu anyar. Tinggalkeun sagalana anu kolot mah keun bae da abdi mah ridho kuring mah. Geus be ayeuna mah sok atuh lebe mana? Atuh lebe teh ngaluarkeun surat talak. Kumaha atuh ieu teh? Teken lain kumaha jiga nu belegug. Ari kanu duit pinter meakeun. Ari timang neken menihara rese sok. Teken we atuh kudu da bari jeung emosi nya Bah Murdasim teh sok da kadekeun. Nah teuing da aing ge bisa usaha gutrut we diteken geus sesah surat talak teh geus turun malahan mah di amplop di mapan deui ku lebe. Tos ayeuna mah tah geus sah turun talak. Lebe teh sumuh atuh nya babe pok RT.
Ayeuna kumaha ya? Jujutanana. Bahbur Nasim rada barurum begetna ceulina paranas. Tah ieu anggoan Abah. Mangga tah nuna kardus Rutmi. Tah kok jeung nakerese geus we semet dieu mah Abah mah teu kudu nincak deui ka ditu. Mobil ge malahan marek dibawa anu bodas teh pek we da eta material boga geus aya di dieu. Kololak tah aya, motor aya, imah ieu geus aya pek we ngan omat. Ulah nincak deui ka ditu. Ulah nincak deui ka imah itu kuring teu sudi katincakanana oge. Nah, make jeung kitu. Mun arek oge dewek anu riweuhna anu ripuna. Didinya mah naon pan bareto oge jelema mulungmang malungmung gadak bubuhan we ku kolot kuring diampihan malahan manepikeun ka dijodohkeun ka kuring na teu ngarasakeun ngan mawa naon ari si laing. Oh, jadi mitra, jadi araraya aya emosian, amih teh. Ngagubung naon coba? Oh, atau kudu dibahas zaman baheula mah. Matak nu matak teu dibahas teh sugan derek pibalegeun. Ari pek teh beuki ngaco beuki dieu teh. Geus ayeuna mah da talak geus turun geus diteken tah pakaian tah baju kop sereng gendung pi gendung. Song atuh diasongkeun. Ieu Pak. Epi, Dudung mah teu loba omong. Dudung, nah mana tega ke api. Make jeung nyering-nyeringkeun sagala pakaian naon. Aduh ka abdi mah teu ngiringan. Da eta mah si Ami. Geus teu kudu mamaos si Dudung. Da si Dudung mah geus sidik anak kuring. Keun we bapana ge da tereh sakedeung deui ge dikubur aki-aki kieu mah. Nah, sia teh gagabah ngomong teh. Mitra rada emosi bieu. Atos atuh. Api atos we tos. Untung ieu bilih ieu tatanggi teh ngadarangun. Oh, Nyi Tika, Neng Tika. Rada werarep gitunya, da masih keneh sono bogoh atuh karek 2 kilo minggu. Sok ayeuna mah ku Ami diserenkeun ieu aki-aki 7 mulut teh kanggo Neng. Kop urus ku Neng, kop cing ieu da mobil mah ieu anu bodas bade dicanak ieu ge da nyanak supir pan Pak RT. Katut kadiekeun sok STNK na lamun nya lalaki mah bisa usaha. Bisa dewek usaha na mak cokot STNK na. Atuh leos Nyi Tika teh Neng Tika teh kai kamar bikeun STNK song STNK jeung kuncina. Nah, sok urang silideulekeun we nah heuting. Agus jang, tong make emosi yang Murdasim. Pan ieu teh lebe teh ka dieu teh rek nguguhkeun jeung mereskeun katut RT. Tong make emosi da sidik salah ujang. Oh, ari kitu nama lebe nah ieu teh meuni kuat daweuh. Toleransi atau kumaha? Make jeung mawa toleransi sagala. Nu puguh mah aki-aki we bau tarasi. Tarek kubureun uyuhan we. Kop mah nganyangakeun Neng geulis bahe noler kom. Kop tah aki-aki masihkeun masihan. Amih maridolillahi ta'ala mikeun ge naon daweuh guna
ngadon loba teu balik loba linci luncat mulang tina tali gadang nu puguh nama wadul aki-aki gede wadul ieu teh pek mere Mitra, wah biji omongan naon Ami Maimunah ngan dilarep ku dudu atos mi isin ku tatangi di dieu biji sangki aya naon tuh man dudung ngeunah timang jalma anar jalma pagadagan di bareto ge bubuhan we jenatna siapa ngampihan nu kieu patut jeung kudu dikawi ngeuji dijodokeun jeung Ami. Tapi kan bae lah da geus mah pek we ayeuna mah si seret ayeuna nepikeun kajaga iraha oge ai lain waktuna engke Nyai Cici kawin mah eueuh marek dipaehkeun we disebutkeun wae bae da aya lanceukna lah lieur boating kaburu paeh isuk pageto ge aki-aki gitu patut mah. Aduh, nah, oi, kuat eueuh pisan, eueuh sopan santun pisan ka dewek teh, selaing Mitra Bah Murdasim ge wah ngagahen tabunya, ieuna amarahna ngan dipeper ku nu jadi mitohana ku aki aya. yang ceput eta kan Murdasim geus kieu kajadianana geus kudu di budak dibalik atawa di kumaha geus we ayeuna mah tarimakeun da percuma resmi geus kawin geus tah nyerahkeun nyerenkeun anu ditanggoh geus disaksian jeung lebe jeung RT sok pikeun we kunci mobil boh STNK na cenah dibawa. Mohon ki rada-rarap diomongan ku si Aki. Ya. Tah ayeuna mah geus beres urusan geus teu kudu kaditu geus teu kudu nincak di kaditu da surat-surat mah kabeh oge mutlak ngaran kuring. Boh material, boh imah, boh sawah nu dikola lega, boh tanah anu kebon tunggu lebak, boh anu dipereng, boh nu digamloke eta teh sawah ngaran kuring. Tah tingali saksina tah ieu lebe jeung RT anu nu ngurus-ngurus suratna ge. Silaing mah Mitra, wah amokna teh ieu. Silaing mah aki-aki teu gablegna naon geus we mobil ge dibawa kok we tah material jeung nu geuris bahenol nerkrom kok gugulung. Atuh amunan nepikeun ka kitu. Rada leuleuy Mitra. Meureun beunang mamarasna ku omongan Ami sanes Ami nya. Amin nepikeun ka kitu tega ka api. Tong api sagala Murdasim geus nyaho kalakuanana mah sudi najis teuing kudu nyebut api nyebut abah geus sudi geus Murdasim ayeuna mah ngajedog we di dieu mangga kekepan anu bahenol nerkom anu ngora anu jag-jag cikuat kitu ngalayanan anu jag-jag jeung ngora geus we ayeuna mah kasadayana nya hapunten abdi tos ngariweuhkeun di dieu ayeuna mah geus beres urusan talak atos diteken. Ayeuna mah pamitan si sim kuring kasadayana ka Aki aya hapunten Aki abdi tos ngaririweuh nini ma maeti ma eta neng geulis baheno nitip we ya aki-aki sok we ridho lillahi ta'ala ari keur amih mah kopet ridho kop urus cing bener tah material aya karinuluyikeun ieu mah geus weweg kendaraan motor aya tah ngan hanyakal wayahna mobil mah dek dibawa da eta mah anu jang bagian Neng Cici wayahna we da eta mah harta babawa
iya harta menang tina usaha kuring malahan mah panyo sorangan STNK nage ngaranna ge Neng Cici nah teu maca gitu. Atuh ami mi hampura we awak eta teh abah kuring teh hampura atuh meni tega gitu ke abah obah Murdasim ngalengis mitra. Ah abah eueuh tega-tegaan ka kuring geus ayeuna mah geus teu kudu ngabahas tega geus dayana mah pegat geus kopwe ayo kasadayana ayo palabe RT cep dung hayu dung. Pi kantun heula di kantun ku abdi. Atuh dung kumaha aya nasib api. Abi Mah girang muninga si Ami we eta mah. nges dudung tong loba ngomong jeung nu gelo naon hayo ka bawa-bawa lieur ke teh nepa ke teh liurna teu warasna teu hidengna. Wah mitra si Ami amak kapendem tapi bisa gitu henteu sampaikeun ka dordarna pasea atuh bari jeung setengah ngusap birit Nya kitu ya kasadayana nya. Assalamualaikum. teu sasalaman teu naon cing lalu sejet mah sasalaman mode RT lebe gitu jang cek dudung mah sasalaman malahan mah suntangan kanu jadi bapana dung kumaha tutulungan apih dung. Hampura ba eta pi abi teu tiasa kukumaha da sidik si Amih kitu nyen kaputusanana jeung geus seueur bukti api geus loba ngabobodo ka si Amih jadi si Amih geus teu bisa diomongan geus teu bisa dibawa badami deui. Oh hampura aduh aki abah api hampura boka dudung boka siami Da atos kieu jantenna nyawayahna we pamitan abi pi bade di kantun heula euy. Assalamualaikum pi mitra crut darurun ti imahna Aki Yaya Bah Murdasim beungeutna kaciri sepa ngahulang ngaraga menang gitunya ku nasib mobil dibawa anu bodas teh mobil dibawa terus surat STNK da BPKB mah geus cinek di imah Amih Maimunah. Kumaha atuh salajengna pi Nyetika neng tika keun we heula urang pikiran heula we keun urang tenangkeun heula aduh nah jadi lieur ieu teh kanu sirah jeung rada eungap jeung kanu dada mitra asa kabentar gelap meureuna atawa asa kapeunan teh kasih mamarasna ku Ami Maimunah jadi cengkat oge rada hese dada eungap sirah lieur atuh pada mayang ku aku Aki Yaya tur jeung Neng Tika dibawa ka jero ngudupruk waktu manehan ini tetehnya geus kitu gek diukna kursi di jero dada beuki karasa panas sirah beuki karasa lieur malahan mah make jeung aya sebelah kocapkeun geus wesah cerei geus Amih Maimunah jeung karing ngadaguan uras puru surat mah tetalak geus turun disaksian malahan mah kulebe sorangan ti pihak si Amih Maimunah beuki dieu beuki karasa
panyakitna si Abah Murdasim teh lain malik cager pikiran tarik mikiran nasib duit tari seetik deui dina ATM ukur cukup jam dahar bari tuluy dituntutan ku nyitikeun neng tika dicopot teh bebeja nyopot 500.000 bebeja nyopot 1 juta bebeja 500.000 dipake ulin we ku nyitika beuki dieu beuki karasa geningan kieu karasana menang anu ngora teh jadi beuki karasa nu puguh mah hayang meakeun harta cinta na ukur kanu harta Bah Murdasim gering beuki lila beuki parna mitra diurus mimiti mah daek ngurus semenang saminggu 2 minggu sabulan mah neng tika teh lila kalilaan jadi asa jirijipen ngurus aki-aki tinggal kulit ejeng tulang mitra hapunten waktosna kabujeng seepkeun enjing urang teraskeun kumaha ieu lalakonna si Abah Murdasim enjing urang teraskeun dina bagian ka-20 sakitu nu kahatur dina bagian ka-18 tong hilap di like di komen di subscribe di channel Sunda Bandung Kidul sareng kanggo Gunti Banyaran cageula urang tuna heula ieu carios aki-aki nyandung enjing urang teraskeun deui sakitu nu kahatur disimkuring assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.